coba lapar coba. Yuk, tempo. Si Emak Rabi dagang bakso anjir. Anjir, mie bakso Banyumas. Aduh, si Emak euy. Gaya Bos, anjir. jajan moal. Euy, Bos. Arek lah lapar yo. Ya. Urang aya ide. Kumaha, Bos? Itu dagangna kan si Emak ieu. Heeh. Ya. Ide bagus ya. Urang tinggal atuh berarti kitu mah nya. Heeh, sok. Anjir, Marabi kena dagang bakso euy. Mata bingung usaha ngajaran we dagang bakso. Sok atuh badalian ya. Ya heueuh atuh arek dibalik ku urang. Mak, urang ieu nyieun nya. Hiji samangkok dicampur, gak pakai lama, Bro. Heeh, siap. Tidak pakai lama anak muda. Tenang lah. Buru atuh Mak, lapar. Yo atuh ieu yo, tadi ladaan. Lah ulah teuing urang teu beuki lada. Mak abi ngomongna di ditu nya. Siap. Anjir, Mak, ayeuna mah dagang bakso, Mak. Atuh sia teh panglima. Belian ya, kami teh beunghar urang teh ya. Arek, atuh walem we, Mak. Ulah teh ngegas. Sok, ngajieun ladangan mah saporsi hiji. Siap. Jong ladangan. Buru atuh mah yeuh, lapar pisan yeuh, atuh buru. Geus ya dijieun ya, lada ulah ya. Di, teu nyaho mah urang mah. Da can pernah ngasaan ladan teh mah. Sia mah kalah capruk gitu. Maksud aing teh rek di ladaan moal iya. Tah kitu tuh mah sing jelas. Moal lah, Mak, urang moal di ladaan. Ya we ya. Heeh. Mak, abi di ditu nya ngamamna. Oh anjir, si Emak Rabi ieu dagang bakso euy. Aya kemajuan geuning ayeuna mah euy. Ya heueuh atuh bos, hirup mah kudu aya kemajuan. Ami teu dihina we batur. Buru-buru ya balian Anjir, gaya heueuh atuh kitu kudu aya kemajuan. Sok buru, ladangan, urang saporsi, buru. Siap atuh. Buru atuh, Mak. Ya, geus beres ya. Heeh. Ya, Mak, urang dahar di ditu nya. Jo gawat. Aris oge ieu dagang bakso. Benar ieu mah ngajodo. Jih, mun da lahar bakso teh lila-lila teuing. Kamarana si jalma teh. Diteang kitu ka aing mah. Wareg euy, ya. Wareg teu. Heeh, coba Bos. Panglima. Wareg. Ngeunah nya bakso si Marabi ka? Ya. Bisi ka si Marabigna kaburu ka dieu. Heeh. Hayu cang balik hayu. Imah bayar yuk. Lah, hayu lah. Ayo. Lima buru ket. Tuna. Ayo, ka dieu. Astagfirullah. Ieu mah kok lama araya karosong. Ka mana jalmana? Jiga si panglima itu tuh jiga nama. Yeh, teuing keur dagang kakara Gusti, teuing. Teuing. Aduh, sebuting euy, kemerkaan. Nah, iya ya. Nah, geuningan karang ngalaleos. Di balayan dagang kakara. Ih, Teuing atuh mah teuing da. Urang dititah ku si Bos jeung si anak muda. ka mana ayeuna si bos aret aja si anak muda na eueuh. Kalabur. Astagfirullahaladzim, ayeuna maneh nu tanggung jawab. Iya atuh teuing mah. Si rek mayar ayeuna moal ka urang. Heh, mayar moal. Mun moal mayar ku aing direnos ya. Kela Mak. Kela. Mak, tuh Mak, tinggali Mak. Buat euy. Ka mana ieu mangkeluk? Alah milu kabur deui astagfirullahaladzim. Nasib. Teuing. Araya moal nya. Punten. Mangga Jang. Aya peryogi naon nya? Ieu mah abi teh keamanahan puguh ieu teh ku Pak RT piwarang nagihan kebersihan sareng perelek mak ieu teh mak manawi ieu teh ya ayeuna bagian tanggalna kitu nagihanana mak. Sampah sareng perelek. Lah, mama tara mayar sampah sote da urang masuk di piceunaan ka ditu tuh didudukan ka pipir lah. Ayeuna atuh perelek mal mayar, beas teh mahal ayeuna 17.000. Mama mun sok sese teuing atuh. Yo mak, lamun ayana naon abi mah teu teungeul waler nya. Sok we ku emak kitu. Wios lah teu mayar oge. Atuh nuhun mak. Ari jig teuing naon kudu mayar sampah. Didudukan ku urang, piceun ku urang, cenah perelek. Naon nu dibikeun da ayeuna mah mahal beas atuh. Kalaresan. Ka mana ieu teh Jang? Terus di ditu terus narikan sampah nu Pak Asep. Oh, petugas sampah teh. Yeuh, kalaresan pisan atuh yeuh. Pami anu bumi itu sampahna ulah ditarikannya. Da itu mah tara mayar ieu nya ulah ditarikan we mun aya mah sampahna abrukeun we di dinya ameh ngartieun gitu jamanna da tara mayar ieu koret pugu itu teh. Tah kitu nya ulah ditariknya nu itu mah baruit pugu tara mayar sampah jeung perelek. Oh gitu uhun ka tuh kemah sung diabrukan di payunan bumina sampahna singseur ka Cidanya. Heug atunya abi bade narikan sampah ka bumi Pak Wahyu. Oh, uhun asok atunya. Ohnya. Kadenya Jang nya.
ulah ditarikan sampahna. Oh nya. Wah, iya meureun imah nu tara mayar sampah teh. Nu tadi teh aku aing abulkan sampahna. Aing gawean geura ieu. Kuana tara galib jeung batur. Aing. Koplah sampah, bongana tara galib ieu jeung batur jubat tara mayaran. Koplah. Gusti Agung, ieu saha nu nuna sampah di dieu? Awas ya ku aing dilaporkeun ka RT. Nakabina-bina teuing geuningan. Ih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak RT. Pak RT. Waalaikumsalam. Aya naon, Mak? Iya, Pak RT. Abi ek lapor. Ya kira-kira ya jalma tuh bican sampah di teras abi tuh. Oh, anu micun sampah ya. Katunam, ayo nak ka bumi, Mak. Tah, Pak RT. Ya kira-kira bican runtah na teras. Cik atuh yeuh make dari gama tutunaan teh. Nah, ieu kusaha aja euy. Anu micun sampah di imah emak. Beuteung nyaho urang mah. Cik ieu kudu kumaha ya urusanana. Tuh, Mak, da bingung urang sebagai RT ge, Mak. Teu apal ieu saha anu miceunna, Mak. Ah, urang mah teh hayang apa? Pokona mah kudu diuruskeun jalmana kudu beunang. Anjir, rame gitu aya naon euy. Ah, sampeurkeun ku aing mah. Teu apa urang mah ya kudu kumaha tuh urang ya. Assalamualaikum. Aya naon teh Tete? Iya kudu ieu. Si emak tah tingali geura. Anu miceun runtah tara si emak. Jabat cenah cek si emak teh urang kudu tanggung jawab, kudu neangan pelakuna. Oh, gitu Pak RT. Hah, tuh udah wajar atuh anu miceun runtah hareupeun imah ge. Yo RT, tara mayar sampah jeung perelek ge RT. Ieu mah. Paingan atuh. Mak, yeuh. Emak teh sebagai warga teh singgalib jeung tetangga batur tuh tingali. Amun aya tarikan kebersihan sampah emak kudu bayar. Ameh henteu kieu tah. Contona kieu ya emak teu mayar mah. Anu ngabulukan runtah na teras emak. Tah, dangukeun emak. RT nyarios teh mantakna kudu galib jeung batur mayar. Batur mayar, urang teh kudu mayar. Tah geuning aya kararepet mah. Tuh, tingali sampah meni ngumpluk gitu hareupeun telas emak. Mantakna kudu galib jeung batur teh. Batur mayar, urang kudu mayar, mah. Tah, kitu mah dangukeun tah si Akang. Makana emak teh kudu bayar. Angger we aya kararepet mak teh jeung lingkungan jeung tetangga sekitar, Mak. Ulah kitu nya mah nya awon. Duh, nampi abi oge umuan kalepatan abdi tara bayar terus sabar sasi oge. Hapunten we nya Jang. Insyaallah panten kapayun mak emak bayar. Panginten atuh sanes kantena galib sareng nu sanes na kita perelek teh ya. Hapunten nya ka Pak RT atuh kanu ka Ujang pasti emak insyaallah bayar ni sasi payun mah. Tah, gitu mah jadi warga yang baik mah harus tepat. Karena segala rupa teh mah kebersihan, bade naon, perelek naon, kudu kitu mah ulah kena-kena geus aya kararepet arek mayar. Tos begitu mah Pak RT Assalamualaikum. Yo, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tah, kitu nya mah nya. Kedah kapayun mah kedah galib sareng lingkungan teh nya. Mohon. Abi ti Mohon. payun mah. Assalamualaikum. Enggak. Waalaikumsalam.